Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang teu sapatepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilajengan. Salawat sinaran salam moga tetap ngocol ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun Pramudita Dwi Prasasti sim kuring ngagempan cenjanten panumbu catur tehilap ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo medal sareng ngadiskusikeun ngeunaan diajar tatap muka. Kukituna supados henteu nyakolok kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat sataca nincak kana acara anu salajengna supados henteu disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Bapak Rojiun MPD salaku wakil kepala sakola bidang kasiswaan SMA N hiji Majalengka wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer nu kadua nyaeta Bapak Kuswara Suhendar MPD salaku wakil kepala sakola bidang kurikulum SMA N hiji Majalengka wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih naleleman kana jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana saalitna muka pandangan urang sadaya ngeunaan diajar tatap muka. Numutkeun mantenna alasan munggaran sareng pangpentingna diajar tatap muka nyaeta pikeun murid diajar anu efektif. Kusabab ayeuna kawatesan waktos dina diajar tatap muka ieu, murid bakalan sumping ka sakola dibagi kana 2 sesi. Sareng teu hilap dina proses diajarna, sadaya warga sakola kedah nurutkeun protokol kesehatan, tong hilap nganggo masker, jaga jarak sareng bawa hand sanitizer. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae isawala anu salajengna ka Bapak Kuswara Suhendar dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar anu atos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantenna sanaos siswa SMN hiji Majalengka bakalan diajar tatap muka, tugas sareng materi bakalan tetep dikirimkeun dina aplikasi Google Classroom. Salian tim nurutkeun protokol kesehatan, sadaya siswa SMN hiji Majalengka OB kedapat tu kana peraturan sakola. Kulantaran waktu anu sakedik, sim kuring ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 orang. Dina ngadugikeun patarosana, kedah ngacungkeun panangana, teras nyebatkeun namina sareng kenging gogorokan. Hatur nuhun ka Adelia anu tos ngadugikeun patarosana. Rosanana kirang langkung ngeunaan kawijakan sakola ngeunaan pembagian 2 sesi. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngawalar patarosan ti Adelia. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu atos ngawalar patarosan ti Adelia. Anu isi walarana nyaeta pikeun pembagian 2 sesi bakal dilaksanakeun numutkeun absensi henteuna kalayan sesi enjing sareng sesi siang. Lengkah salajengna bakal ditepikeun ku guru wali kelas masing-masing. Tekaraos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalayan lancar. Kukituna hayu urang sadaya tutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumpu catur sareng sapara kanca dedah punten bilih aya cariosan oge paripaos anu matak marana kana mana hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.